Alhamdulillah, poe aya nama ya jualan sepeda listrik jeung motor listrik teh rada haneuteun rada haneuteun rada payu gitu tah, rada rame poe nama meni sak poe teh alhamdulillah 5 orang. Genep meni alhamdulillah lah pokona mah. Nya henteu jualan oge sih, henteu jualan unggul sih, tapi bengkelna gitunya bengkel sepeda listrik nagenan oge jalan bisa anu mararobok dan sebagainya. Tapi ya bingung. Assalamualaikum. Salam. Wae tuh. Alhamdulillah ya, keur bingung buku. Bingung ngarek payu teh. Tadi ya tadi payu sabaraha deh. Wah, payu tilu mah tadi opat, Mbak. Heeh, Heeh, pesen teh aya tiluan. Itu terek aya nu ka dieu deui. Oh, jadi opatan berarti. Urang lebok, itu legok cekcok. Oh, legok cekcok. Iya, urang legok cekcok. Gitu. Ya, desa Piomongan. Aduh. Desa Piomongan, kampung teh legok cekcok cenah. Oh, di ditu mah jigana rumah tangga rarungkad ya benerannya da carek Teu rarungkad di mata mah. Oh, itu. Nu rarungkad mah kain. Kalau doan deui kahujanan. Gitu rek ka dieu. Da barang lagi kosong sudah. Lain, isuk teh nu butuhna teh duaan. Nah. Tah, anu saurang mah rek nempuh heula. Nu geus puguh jadi mah rek nyokot motor eta sepeda listrik. Duaan. Ya, kami saurang mah rek nempuh heula. Oh, kada mun puguh resep, lamun eta meureun nyokot deui. Kan arek nyokot 5 mah ayeuna. Waduh. Oh, nu ti ditu. Nya ti ditu ti barudak lah biasa ti bos. Dari barang kieu mah kumaha tuh? Iyalah. Barang ai tadi urang mana we nu nyokot ieu? Oh, tadi teh anu orang legok hancur tadi. Legok hancur. Legok hancur. Itu. Belanja teh. Panahnya kitu para aya dagangan mah kitu. Aya tiseun. Aya payu. Mantap kudu gede kasabaran di dagang kieu mah. Nu nyervis ge banyak tadi gitu. Banyak nu nyervis sepeda listrik. Man gawena tinggal jujurna. Tah eta. Gitu dah ieu mah saukur ngabodalan wungkul. Nya, Gitu jalan ke. Kumaha tuh ayeuna rek? Arek nyokot. Nyokot wae ka ditu. Da bieu teh geus nelepon aya cenah 5 mah. Oh, aya 5 mah. Berarti tinggal nyokot berarti. Malahan mah ditawaran mobil ge bisa nyimpen mobil atuh cenah apa di dinya cenah aya genep mah. Oh, mobil. Cing teh tuh tempatnya sempit keneh cing teh di ditu teh. Heeh. Bari jeung ke kada diorderkeun heula masalah mobil mah cing teh. Gitu. Kan berenang ke bari ngobrol-ngobrol. Kajian ting lamun maksa mah manehna teh taneudan mobil di dieu meureun garasi be gitu. Oh, nya mending gitu. Mobil tapi biasa mobil hirup Dibeutir mesin nama. Oh, mesin nama. Nya ngan diturunkeun. Oh, Bisa dibongkar. oh. Aduh. Nya tuh ada kumaha tuh ayeuna kira-kira? Ayeuna mah rek ini teh kadinya ka da ka Tasik jauh. Waduh. Nyokotna ka Tasik. Kumaha? Punten. Men teu yeuh nya. Rek nyokot meureun ayeuna heula kade. Hati-hati nya di jalan. Kade ulah katutup. Heeh, moal sok di daguan suka dieu. Cepet banget. Heeh. Mending keneh kitu ayeuna mah. Da soalna ari henteu dicokot ku sorangan mangke sok parbu. Moal nu percaya. Heeh, moal anu percaya. Percaya. Kitu. Oh kitu nya. Heeh, siap sok. Oh, ieu kantong duit. Waduh, eta duit. Kantong duit. Heeh, tapi biasa ya duitan. Ya. Mana? Jual atuh dengan. Wah. Kacida eta mah geus teu kuat. Oh, ai, ngitung naon ah? Kan Ngitung naon? lah deungeun gitu. Nya sok hati-hati. Heeh, eta jang bisi we engke aya Kade mah katutupan teh ka jam 8 mah nya. siap. Siap. Yuk, assalamualaikum. Salah. Kana naon? Pada kana motor ka ditu atuh kana naon deui atuh? Nya motor ieu tapi Hah? ieu mah lain motor. Naon atuh? Ieu mah motor mini ieu mah. Oh, yang muda. Ada di mana tuh? Ya, kan tadi. Oh, itu nyala. Namanya arekan anu. Yuk, atunya. Yuk, hati-hati. Halo teman-teman. Beli kaos Acu Muda Channel untuk mendukung Acu Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke? Yuk, jangan lupa order
untuk kaos Acu Muda channelnya bahan dari Katun Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.